Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana, wilujeng tepang deui sareng Ibu Rince di pangajaran Basa Sunda. Minggon ayeuna urang sasarengan bade diajar ngeunaan kalimah pananya. Kalimah pananya. Kalimah pananya nyaeta kalimah anu pikeun nanyakeun hiji hal atawa kalimat untuk menanyakan suatu hal. Tungtungna make tanda pananya, umumna make kecap pananya. Kata tanya saha atau siapa? Jawabannya harus orang atau tokoh. Contoh, saha lanceukna asih? Lanceukna asih nyaeta Dodi. Kata tanya iraha atawa kapan? Jawabannya adalah waktu. Contoh, iraha Deni Mina Ani Ferry jeung Santi indit ka Sumedang. Deni Mina Ani Ferry jeung Santi indit ka Sumedang poe Salasa kamari. Kata tanya di mana? Jawabannya adalah tempat. Contoh, di mana barudak ngayakeun kerja bakti? Barudak ngayakeun kerja bakti di sakola. Kata tanya sabaraha atau berapa? Jawabannya adalah jumlah atau harga. Contoh, aya sabaraha anggota kulawarga euis teh? Kulawarga euis aya 7. Kata tanya naha atau mengapa? Jawabannya adalah alasan, situasi, dan keadaan. Contohna, naha di imah Asep loba jalma. Di imah Asep loba jalma sabab keur aya nu rapat. Nah, itulah tadi materi pembelajaran bahasa Sunda mengenai kalimat tanya. Sampai jumpa di tema berikutnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.